Si garang kota datang, kebenaran ini balik di kota ini. Sabarkan ah. Halo orang kota, Damang. Alhamdulillah bah sehat. Kumaha bah sehat? Asal ada herang ya euy. Alhamdulillah, bagus sehat itu. Biasa herang-herang cuma biasa bakat kapoe ti beurang itu, ti penting kurang sare itu. Kawas nu wawuh wae bah. Itu nyawa atuh, kira kurang tuh wawuh ka ieu. Naon abah teh hayang waluh wayah kieu. Mimiti aing ari geus panghiang nu kieu teh nara rese ngomong oge. Lain lu hayang meuli waluh. Urang teh wawuh ka ieu teh. Wawuh. Waluh sia mah. Aya bah waluh mah di pasar ngan ke subuh ayana. Bah, kunaon geuning jadi kieu budak teh balik ti kota teh urang teh geuning teh iraha. Tadina mah budak teh teu kieu jang, halus normal culina teh. Ngan ti sanes kata brak beca tah. Beunang sukuna. Jadi kieu geus aya bangsa kana setahun setengah mah meureunna teh budak teh kieu na teh. Ku indung bapana diubalan ka tukang anger we. Penge mah penge ieu teh jang. Karaneun bapana oge teh barang diubaran ieu teh mah diantep. Geuning ngagagal cangal ti peuting teh di teangan. Kelah bah, asa tepatinya amung tinu katabrak sukuna kalakah nu beunang ceulina kumaha teh caritana. Si abah tadi hayang waluh ayeuna hayang martabak. Segala ting hayang. Tak kieu jang. Ngobrol jeung nu cenah geus pejet teh. Hese, benge we. Dan nyauk aing berantem pojang ngareculina. Anjing, poek jang ieu teh. Berarti geus pejet ieu teh. Cenah cek batur mah ieu teh jang kuli ubaran empai sarametuk ieu teh. Naon ayeuna hayang kerupuk deh. Bating kahayang ake kira big deh ah. Ajaran bah, sugan gendang ceulin aku dikocekeun. Sugan cager. Ieu teh jang pernah teh heula teh lain dikocek-kocek deui ceulina teh. Malam aku baru perlu kocelak-kocelak jang. Udah anger banjang sabawaring kitu benge mah benge. Satadina mah ieu teh nu katabrak teh jang ku beca teh tah ieu sukuna. Nah jadi lumpat kana teh cek dokter mah cenah pegat urat 2 lamar ieu teh. Oh gitu bah, karunya tingnya aja bah ngorak keneh geus atuh bah ah. Lieur geuning ngabandungan naik balik istirahat ah. Jadi jangan tuh rek istirahat mau istirahat heula tuh karunya lah. Rumah datang sepenting gini. Nya, geus istirahatkeun ieu mah nu buka kieu mah. Bukakeun. Terus ada lulus ku barudak ieu mah jang. Nya tuh bah, abi ti paeun tuh nya. Assalamualaikum bah. Salam. Tuh nya gara-gara abah loba kahayang balik we. Itu mau balik sateh lain abah loba kahayang rek balik sapeun istirahat heula kakara datang ti Jakarta. Ih ari abah teh beunang di bejaan hayang waluh mah ke subuh ke pasar hayang martabak mah tadi di nu samenan. Anjing aing tadi geus ngarapan jelema kieu itu teh tuluheun ya. Waluh selalu disebut-sebutan waluh martabak tuluh. Tah gitu bah hayang waluh mah isukan jam 4 ke pasar. Aing itu geus aing mah tujuhan di kampung ieu model kieu darah tinggi aing kumat deui beureunan. Oh paingan abah milarian waluh tadi darah tinggi abah teh sok atuh didoakeun ku abi sing engal damang. Anjing nu darah tinggi eueuh. Tah gitu bah didoakeun ku abi teh amin. Anjing beuki lieur ting ngobrol jeung maneh beuki penting teh lieur aing gering disebutkan gering. Tah abah nu liper Terus aing anak balik lieur aing sepertinya sakit itu pusat mah ku jeung tah teuing lah bengenya balik euing mah. Oh paingan si abah balik busiat gareuting ah aing balik ah.